Kang, mamela Kang. Lah, saya aya Kang. Nuhun. Ya, kanggo ka para istri di mana wae ayana, ke heula ye ulah waka di-skip, dangukeun heula nya papatah ti Nyai. Lamun aya piomongan ka salaki, ulah salaki keur tuang, boh arek tina masalah duit, boh arek tina masalah pangabutuh. Keun heula sina saeb tuangeunana kakara ngobrol nya. Da maneh nyorocos teh, lain berarti salaki cicing wae teh sieun ka pamajikan lain, tapi salaki teh mikir ngajaga rumah tangga supaya ayem, supaya di dinya teh eling disabaran teh rek kumaha nya. Da ari tempona ditinggalkeun mah pasti jebleh ceurik kan. Tah, ayeuna mah ti Nyai mah kitu jeung deui ulah disasaruakeun penghasilan batur jeung penghasilan salaki urang sorangan. Tarimakeun we syukuri da rezeki mah moal pahili geus aya nu ngatur nya. Kade tah omat ti Nyai mah kitu tah karunya salaki teh kudu dihargaan nya. Ngaranna oge salaki kepala keluarga kudu dihargaan. Sakitu ti Nyai mah omat nya. Tah, Kang. Hayang duit Kang. Sakedeung deui mingguan datang. Nya. Mantakna Kang siga batur tuh usaha ka ditu. Lain ieu mah pagawean dahar batur. Ari gawe henteu. Beburu kadar 10.000. Buru gerak Kang. Lah, Nyai geus teu boga duit ieu. Lah. Buru. Ih, aing mah si Akang. Buru ya yang duit sakedeung deui datang nu nagih. Lah. Apaan cenah engker geus dahar ku kumaha gen. Lah, geus dahar kumaha dan nu nagih mah meureun tuluy datang ka dieu. Dah. Nah, nyangan duit ka ditu. Matan.